kadang berang kadang peting kadang awe kadang ngalaki kadang nukolot kadang nungora anu leuwih ti heula teh nu matak di dieu bebekalan iman tur takwa kanu pangeran sabab anu bakal dihisab teh lintang ti amal-amal anu alus amal-amal ibadah nu alus ka Kresana yang Maha Gusti untung aing mangora keneh mana ge ngora sarua ngan boga diabetes ya mah sia dia lain diabetes aing mah karena manis teuing beungeut urangna nya yang karena dia diabetes padahal manis kasep manya kasep pegek goblok sia teh sia kitu naon dewek nepi ka nyarita kitu heueuh pan dewek teh kepala rumah tangga digoreng-goreng oge ucu pamimpin di rumah tangga anu sifatna kudu maseuhan lahirna batina kudu nyeboran da ai masalah lahir baheul pan urang teh digawe sapopoe da sagarupa oge hayang ngakeul teh kudu ngakal heula tapi dina batin heueuh bisi ieu mah bisi lepas tina kadali kana aturan-aturan pangeran kade mi HP sisir jeung minyak kade kaancloman leungeun mi HP pikir jeung niat bisi kaangsonan leungeun sabab jalan ti setan teh godaan ti setan teh lemes pisan ujang tong bujeng hingga anu katingali secara seperti maling puak paok jeung sajabana memang eta dosa kadang-kadang seperti jelema we ieu mah getol salatna nempo jelema anu teh getol salatna kadang-kadang sok geuleuh eta teh sarua dosana sabab naon sabab cek dewek tadi manusia aya hirup aya hak pikeun husnul khotimah piheung teuing ke salat eta jelema teh aya kaperluan piheung teuing geus dikodok hartina teh suudon nu matak di dieu heulakeun husnudon alus pikiran ulah goreng sangka kudu alus sangka leres pak positive thinking nu kitu teh disebutna teh apa maneh positive thinking naon alus pikiran manya teh apa bahasa Inggris ya teh oh itu bahasa Inggris oh diajar atuh teh geus kolot ngotok ngawewe di lembur belajar bahasa Inggris kudu gaul bahasa teh kumaha mimitina yang belajar bahasa Inggris eta we seperti selamat pagi bahasa Inggrisna good morning selamat siang good afternoon selamat malam good night selamat mandi gujubar goblok kumaha karep wae cuma eta mah bahasa orang sedong atuh heeh kitu nya leres Pak tah nu mata cek kolot mah anu luyu jeung aturan agama cenah cek kolot yang gerak nyieun karya anu alus cing cirining silaing pernah gubrag ka alam dunya tembongkeun karya cing cirining maneh hirup pernah di alam dunya heueuh nah contohan ku karuhun baheula anu parantos ngantun para pejuang dina mangsa ngarebut kemerdekaan lain karya gitu cirina tutungul nu parentu di luhur kubur tetenger nu ngahempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka para nunoman pikeun ngeusi kemerdekaan ku karya-karya nu pinuji ku karya-karya anu nyata da bajuang dina alam merdeka seperti ayeuna mah ujang lain mangul bedil tapi orang di kampung ngotek tak sagarupa kumaha bisa urang lamun urang kampung ayakeun keamanan kabersihan jumsih Jumat bersih miceun runtah tong di mana wae alungkeunana
hartina teh nyiptakeun lingkungan anu kondusif atuh ngarona jeung sajabana da ibadah mah nu kadada kaduga da pangeran oge moal ngahesekeun moal nyampekeun ka ilahi da ibadah-ibadah keur silaing nu untung silaing nu rugi ge silaing da pangeran mah teu butuh ka ibadah silaing ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim diri melak hade buah hade melak goreng buah puket buah goreng cenah reuy wae anjing hirup na sia teh ayeuna keur ngalamun dengekeun ilmunya ge aing heuras beungeung kieu gerong tapi lamun keur ngadengekeun mah aing bisa ngadengekeun ngareungekeun mencermati polos ya teh kitu ya leres Pak tah ayeuna di alam anu merdeka seperti kieu nyaeta kudu era ku ayana para pajuang anu parantos ngantun geus ngayakeun karya anu kitu ai urang naon karya anu halusna leres Pak da atuh rek teu kitu kumaha di urang teh masyarakatna eta teh loba nu kang nonggong loba jelema anu teu percaya ka pamimpin kulantaran loba pamimpin anu jalir janji sulaya tina carita sumuhun masyarakat loba anu antipati ka pamimpin kulobana anu jalir janji teh teu cara memeh keur kampanye nepi ka daek apanan apruk-aprukan ka unggal kampung mapai-mapai ka padesaan baligo pagede-gede kadang-kadang nuge oge ditanya didinya apan merulukna janji aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah anak geus ngajedog dina kursi kapamimpinan ngadon culang cileung neangan palingeun jadi bangsat nya nu matak teh mah cek sindiran teh mah imah gede kusena lobana opat jalma gede gening loba nu bangsat seperti dina zaman ayeuna corona 2 tahun setengah kamari pan engkak-engkakan loba rahayat loba nu gulung tikarina pagaweanana di pamarentah mah aya bantuan ngan prak-prakanana nepi na teh kadulurna jeung kabarayana gegedena mah dijual ku manehna pak konco-koncona teh atuh tungtungna masyarakatnya jadi antipati terpercaya jadi krisis kepercayaan ke masyarakat pemerintahna anu temahna dititah kerja bakti pating nyelengir dititah gotong royong tipe polotot aya geus datang bantuan pahayang-hayang heupan model sia kitu kamari ning heupan ayeuna keur butuh teh pashhadu ala anfusakum hartosna saksian diri maneh cukup ku maneh percaya ayana neraka percaya ayana syawarga percaya ai syawarga teh ajangan pikeun jelema anu bener anu iman jeung takwa ai neraka jelema anu salah percaya teh Allah moarek salahnya masukkeun jelema percaya nah atuh make dihukuman ku sia mu tina kakasya eta nguntungkeun teh ka sia henteu jadi penyakitnya jadi penyakit nah atuh sia ieu mah mang lebarkeun mang karunyakeun kulantaran kitu pan tungtungna pan demo-demo hampir loba pan ngarti dewek oge tah lamun kitu cara sungkun ku urang disungkun disindir carana urang cing bisa ngayakeun toleransi boh di kampung ngayakeun keamanan ketertiban sing jadi era keur batu eta nyungkun antapkeun masalah kitu kadar urang rek ngritik itu yakeun bae sok asa Pancasilais jeung demokratis ameh dilindungi ku undang-undang ulah sok teh ngayakeun tindakan anu anarkis ngaruksak pangwangunan bebas ngeluarkan pendapat
ngan eta pamadegan ulah diuar-uar ka batur bisi si lain narima bejana salah bisi ngadengena salah kaituna nepakeun ka batur tungtungna manjangkeun fitnah marukana teu ngaliarkeun tali sateun nu kitu tah maneh sok ngagosip sok ngomongkeun aing pada pajarkeun aing teh buta dewang buta sama ngan ayeuna geus ayaan deui goblok sih tong butak-butak emang sia kanteng da sia ge sarua ngilu carang buk teh ampun sia leres Pak leres tah di dieu nu matak ceuk katerangan ge alhamdulillahirabbil alamin sadayana puji kagungan Allah setiap sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam kaurus kabehanana sadayana puji teh kagungan Allah nu ngurus sadaya alam jadi Allah teh ngurus ininya sadayana puji teh kagungan Allah nu ngurus sadaya alam jadi nu ngurus sadaya alam teh Allah siapa beleguk siapa doon dengekeun kata-katana sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu ngurus teh muhun Allah lain Aisyah cek aing lain teh lain mana kitu ge salah teu ngarti da bodoh sia mah si lain gareng ngarti ngartos atuh ing mah da pinter beres profesor mua pati-pati boleh nang buuk lamun teu pinter mah percaya sia teh apan aya totonden teh naon ciri lamun jelema botakna di tengah ka hareup eta jelema teh pinter memikirkan masa depan lamun jelemana botakna di tengah ka tukang eta jelema teh pinter kana sejarah sia botakna kitu tak ieu mah gering tipes ada dengekeun waing sia mah laras Pak kilanan tadi wang suran deui abdi dicawat demek ku bapak dek masana kumaha teh apa nu ngurus sadaya alam teh Allah salah sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam teh muhun Allah lain teh ngarti teu henteu teu ngarti dicontohan ku dewe kumaha contona cek asa ikat ieu ieu ikat anu cepot nu nutupan sirah nu nutupan sirah teh naon ya ikat tah gitu ngarti gitu mah mun tadi kahartos balikan deui kana basa nu bieu dewe sadaya puji ngurus sadaya alam sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu ngurus sadaya alam teh iket kok bener bieu eta mah contoh pege nya da beleguk sia mah cek aing oge misalkeun gua gak ngerti tolong dong penjelasannya yang masuk di akal eta baru karena aing tasuk akal ampun si juri ieu pangsi contoh dia ieu pangsi nu cepot nu nutupan awak teh naon ya pangsi tah teu jauh ti kitu bieu caritaan dewek teh sadaya puji kagungan Allah nu sadaya alam nu ngurus sadaya alam teh naon pangsi ampun piraku aing kudu ngamuk mah deujang di dieu
turunan ti Syahab blat teuing penti maneh abdi teh bejaan ai anak teu nyahi nyaho teh ieu mah anak teu nyaho teh lain di bejaan kakak diteunggul eta dahsyat teh geus jebrog ya piraku teu ngarti paribasa kitu oge sia teh loba ting malaweung sia teh reng hei bejaan reng nu kangen dosana pege naon sia rek pembejaan aing sia heeh dewek salaku lanceuk si laing geus teu nyaho komo si laing ngakan uya ge pan heula aing kadunya teh ngakan uya mah heula maneh ngan bodoh maneh heula ampun cing kumaha cing jelaskan aing mun heueuh mah sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam lamun Allah nu ngurus sadaya alam pan Allah teh kagungan akalna atawa pada malanana nyaeta kun payakun jadi jeung jararadi jadi jeung ngajaradi kabanana pan loba ka pangurusanana Rahman Rohim Jabar Kohar ni Kudus Jawa Tengah lain goblok saya mah kok hayang ngaji tapi heureuy wae pan keuleuh ka aing oge jadi sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam teh puji urang mana lain urang mana goblok duh ampun tapi yakin lamun salah deg beung hareng mun salah iya beres kayak gitu mah mun tadi atuh sia teh satege kitu ngan sia we bodoh ampun Pak tanyakeun nu budak abdi hayang langsung ayeuna geus ngarti abdi ngarti sling heuh sok fisika Inggris bener bisa sih itu atuh nah teh euy mah suaban jeung mana sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam teh puji bener teu jawab bener teu heeh bener aing teh atuh aing atuh pinternya di bejaannya udah api-api dia mah bener tuh sia mah kitu da adean ku kuda beureum ai bener di aku heeh belegugna teh kacidakeun bae antep bener puji Pak jadi nu ngurus sadaya alam teh puji gawena reng naon sia kumaha mi gawena eta tulung ka dina tanyakeun langsung ka kolot urang eta tulung kieu ka dina tuh sia bejaan aing ieu meungpeungkeun dipuji ku Bapak ye ai bodoh kudu alewo ulah bodoh kan toloyo kudu katanya urang nya ke urang sakola teu nepi ka SD tapi tanya mah kudu pan akang mah geuning tara sakola baheula oge heeh lain tara sakola aing dicarekan ku guru dicarekan kumaha aing keur SD geus beuki udud nah atuh sia teh beuki udud aing teh ngepluk hiji mangsa aing teh hayang udud teu kuat pas jam istirahat aing ngomong ka guru Pak Guru abdi bade kacai hoyong jor kitu ini teh aing teh kacai tulakan pantok gek diuk aing kelepus ngerokok wah sabatang 2 batang 3 batang guru lila teuing curiga bener ka aing datang ka toilet ka itu diketrok patot tok 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 karena sing sepot keur Pak monya ngebul pan na haneut keneh goblok manya cenah haneutna gebulna bau samsu goblok sia teh gitu udah abdi mah taluk Pak taluk
ngan omat tong dijebot abdi tong dijebret aya teh nya omah bejaan tong main kepret we ah kada RT ge ai migawe puji teh nya ieu ceuk dewek sadayana puji kagungan Allah setiap sadaya utek tongo walang taga rong peti gogodongan kabeh tunggah makhlukna puji rungkul eueuh nu hina. Contoh seperti tai kotok. Naon itu tai kotok? Heuh dengekeun heula sia teh. Nya naon? Tai kotok naon anu geuleuh? Tai kotok jelema. Tai kotok sama dengan tai hayam. Kotok sama dengan hayam. Manya sia teh tai kotok jelema. Hilapnya nya. Tai kotok naon anu geuleuh? Tai kotok muning. Mending gelut jeung aing ieu ah. Da kesal kaeng nabi. Bejaan langsung kolot. Tai kotok nu saeutik. Tai kotok nu saeutik. Nah make jeung geuleuh. Geuleuh tai kotok nu saeutik. Ame bisa muji kana tai kotok kumaha? Mah gunukeun. Komo nepi ka jadi 3 truk mah tai kotok teh. Bisa dijual, nah jadi gemuk, jadi pupuk organik. Apaan gur engok kayak gitu usaha teh karena tai kotok. Nepi ka 3 kontainer dibikin mereka haji na, ngelapan haji waduk ini teh, tuh. Jadi tai kotok lamun dipuji, mah bakal muji kasih lain seperti si lain. Sampai cara namuji teh sampai teh cep karena sampai karena tangkana gemuk ku si lain ceboran engketna sampai malik muji ka ilaing cara namuji sampai ka urang mere bebetianana mere pucukna hasil we eta ka barang pangeran ka makhluk pangeran anu hirup cicing nyata tatangkala kahirup nyaring nyata satu sok silaing boga hayam adukeun hayam jalu jeung bikang cina nepi ka kawinna bakal malik muji lamun ku silaing diparaban ditempatkeun dipernahkeun mere endog mere generasina ciakna Allah geuning goreng teh katempokeun ku urang barangna jeung migawena teh tah geuning leres leres muji deui cek aya paribawasana muji puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis puji anu paneuri kanu paneuri puji paneuri anu kati heula puji nu ti heula kanu paneuri puji nu ti heula kanu ti heula beh dieuna puji ka saluhureun puji ka sasama puji ka sahanapeun puji ka saluhureun pikeun tanyakeunun jeung bereun puji ka sasama pikeun batur pakumaha puji ka sahanapeun pikeun titaheun jeung bereun migawe silih asah asih jeung asuh beh dituna silih wawangian tuh jadi silih wangi teh moto visi jeung misi sia teh ieu mah tuh ujug-ujug nguduprak dengek bamu hidung oge aing mau bari minta endog nu kitu mah lapar lain mau manyan mau dahar endog oh kitu Pak tah nya leres Pak leres nu matak di dieu kade kabeh oge lain hinaeun tapi pujieun hungkul ngan cara jeung katangtuarana silaing kudu bisa manusia hirup mah ditepaan akal budi pamili jeung perasaanana kesangka batuk bulu eusi madu boka ilmu teh dikolot keneh kabehanana nuhun Pak cing panjang umur amin jang cing ageng barokah ayana ngan Bapak cik sia mangahina ka aing jang ulah genut teuing da cangkeun nempo awakna oge mangeungapkeun ai bapa ning asup ka dapur geuning pantonna teh leutik
seseleke nih bapak teh yang ngigir gini percis we undur-undur gitu gitu tanya tah balik we karena pokoknya si lain menang beja naon aya ajib teh naon heuh dibalikkeun jadi beja aya ajib undranya id malah anyud naon aya beja nu anyar di alam dunya nya gujrut salalemur jaga cenah si dawala ayeuna teh keur unggah adat ada nya malah bejana ieu beja teh pating harewos tatangga di ieu pakampungan nepi kana ceuli dewe cenah si dawala teh rek gugat ka sawarga anjir waduh ta dewek hayang nanyakeun ka si laing da si laing anu sok sakulung sagalangna po da jeung kuring mah tara ulin si Kang Dawala mah lumatak abdi ge bingung teh Pak bingung na kumaha jang si Dawala ayeuna unggah adat abdi ge aneh bin ajaib ngadak-ngadak ka abdi oge ayeuna mah dulak-delek tara nyatanya biasana ge Kang Cepot ai panggih teh ai udang saretet eudeuh kopi ayeuna mah ai ngaliwat we hungkul tanya-tanya henteu itu ieu henteu ngan eta kalakuanana Pak nepi ka abdi teh nepi ka gogodeg mani reuwas ku ngadenge bari jeung ngabuktian nah kumaha eta popoyan tetangga nurana teh ning Nyi Esi popoyan teh eta teh moekeun cangcut diteuk-teukan cangcutna kusaha ku si Dawala muning dipilok dilipenan digegelis make uig kusaha jang ku si Dawala hayam tetangga beak dipeucitan leuheung lamun dihakan mah geus dipeucitan dikencarkeun deui kusaha ku si Dawala jair dialaan dibalong dibeakeun kusaha jang ku si Dawala ndog hayam di warung beak kusaha ku abdi eta mah geus aku goreng kitu tah Pak ditanya ku abdi kunaon si Dawala ding sama tong hayang nyaho we itu cenah loba heureuy sama teh serius tara bisa diajak bisnis itu cenah ngan ngomong-ngomong bede-bede aing teh pusing kasar jengkel ku hirup sangsara balangsa kitu teh wuluh amuing buah ceritaan aing jang eta ku si bapak ku si nyerita naon tah ka si Dawala ku aing teh ditunung cenah teh ditunung kumaha pedah baheula dewek nyerita bener ka ileng ge pada apa naon nu mana teh be jang si lain kabeh ulah ara jeung subaha dina mangsa nuturkeun dewek ulah ngarasula cicing dina pasir kamiskinan aya dina sagara na kasangsaraan sabab dewek teh mun si lain nyaho mah teu sawarga teh nu dewek eta teh heueuh nah denge teuing lamun heueuh mah bapak urang sawarga meureun senal oge moal sisilangan ieu mah aya sendal koneng sabelah beureum sabelah nu hiji karpin nu hiji swallow meureun make mahkota mun heueuh mah si Dawala nagih ka dewek nagih jang ceuk dewek teu hayang ulah waka jeung can waktuna si lain kudu mawa ieu harta dewek engke we aya ajangna keur si lain nada si eta teh ngomong gantawang nyarekan kesal aing teh
Cek si Dawala teh. Tiba heula teh hantem we engke deui. Isuk deui, minggu hareup deui, tahun hareup deui. Cek dewek teh sabar jang sabar sabar kasih geus ratusan tahun takaran windu paribasana. Aduna make jeung ngajangjikeun ekolot teh. Sakirana gablek mah teu gablek we atuh. Tong akuanan mun kitu bapa teh Bapak Nanang Sunara atau Ibu Sumirah kakara pantas ngomong kitu bapak henteu. Heuh da lain waktuna lejak ngan balukar jadi kieu. Ayana. Paingan aing nempokan dina HP na kumaha loba hashtag Dawala gugat sawarga. Ieu pira ya? FYP. Nu balik gereng. Iya loba pisan ini nepi ka di kontenkeun oge nepi ka 1 juta viewers. Jadi trending hiji. Apa maneh trending? Naon trending teh biwir karep teuing, jeding eta mah goblok atuh teh. Eta teh heueuh, nuhun Pak. Pak, ayeuna. Kumaha direja? Cek dewek teh era seolah kegituan wae teh. Paur bisi kumaona bisi jadi matak jeung sajabana. Wah, aing mah paingan Pak. Tatangga ka abdi ayeuna pada ngabaeudan. Paribasa teh tuh dulurna si gede ulu cenah. Dulurna si Pontongor si Temahi Kopeah cenah. Kasaha teh ka abdi. Komo tuh anak nasi balakutak cenah. Kasaha teh ka bapa. Kitu Pak. Si ember bae cenah ka bapa teh. Si pinguin cenah bapa teh. Keur mah heueuh jiga pinguin bapa teh. Kade teh jang kumaha duayana susul ku saing ya. Susul di mana ayana bisi heueuh bisi balua eta init ka sawarga. Da nu era mah dewek wayahna ya. Di mana ayana jeung kumaha nasibna wayahna menta supaya balik we olo. Carana kumaha mak jeung olo. Da kabeh teh Dawala si teh hayang naon cenah hayang boga motor kabeh teh. Motor naon sia teh motor NMAX. Mun teu motor NMAX cenah hayang mobil naon? Mobil Grand Max. Ngan kuring ke nyiri hulu cenah. Sok atuh bereta, naon eta hayang Paramex. Nah, tungna alus kabeuki aing sarua. Sia mah kana kitu wae goblok otak teh. Kitu tah Pak. Ngan sugat teh moal ngagugat sawarga kitu kitu mah bakal jadi gawat Pak. Tong bujeng hingat ku batur dalah kudunungan oge pasti bakal loba nu ngalarang. Naon sababna? Sabab dunungan teh eta teh kakasihing dewa. Sedangkeun dewa teh loba disembah-sembah malah teh saeutik jelema anu ngadewa-dewakeun nganggap mi Gusti. Ayeuna dewa rek digugat ku si Dawala, sarua jeung bunuh diri teh. Bunuh diri atuh. Suara terbesar mayoritas teh kabehanna nyonong ka dewa, si Dawala rek ngagugat sarua jeung bojoran maneh sarua jeung ngalawan arus. Duh, ayana cilaka deui. Paur jadi mata kerja. Lir pentra. Barang nuju saweg impal wacana. Memang Dawala pada ngagugat sawarga teh parantos gujrut salemur eara saja jagat. Malah sok sanaos Dawala acan sumping ka sawarga oge. Dugi kahyang di jagat nata pramesti Betara Guru ngabewarakeun ka sajumlah manusia nu aya di alam marca pada supados newak Dawala kitu kayaanana. Atuh gujrut nama yen netelakeun bakal menang hadiah
saha-saha wae anu ngahulag dawala mancat ka sawarga manikloka anu kiwari dugi ka negara astina nyatana ieu beja atuh jadi proyek Kangge Prabu Suyudana yen palai diangkeun jadi kakasihing dewa kukituna ngustus residorna tekantun para Kurawa sajumlah gesan ngacorak ka kampung tumaritis newak dawala kiwari parantos ningker di sap kurilingna ieu bumi Semar Badanaya aldia para Kurawa sajumlah wayana tingker Sampurasun Semar udah saja ulah kaget Mar lu saha anjing sate goblok sia mah naon reuwas aing kumasanya reuwas na inget nyebrot atuh bibir teh goblok oh abur atuh Gusti jiga resi dorce dorna meureun Pak resi dorna ti ajar sok kalima astina amuing aja cilaka aya naon ieu mangkaning itu loba Kurawa kadarieu rek kampanye meureun da beda wilayah sia itu mah nagara asina pan Imam Marta ulah kaget Semar pot bagiakeun aing ka tukang lejang mangkaning ma geus init ka pasar amuing kumaha lejang sadiakeun adu wayahna hayam pencit pan kucekak paeh sampe rabut karek ceb nu aya aya ge topi SD kumaha urang sate hakan we ku sia nuhun teh kitu mah ka tukang selenjak cilaka lupa sieun nepi we ka urang nagara asdina leuwih jaya sabab eta mah jelema urang nagara asdina mah pasti bakal ditotorosol ieu bijak kitu teh moal wah jadi proyek keur manehna mah tenanglah macam-macam didodet ku aing ulah disebutkeun aing muridna Abah Uus lamun teu bisa ngadodet jelema kitu heuh ka tukang saja kade dawala sileng jaga bahasa sia jaga bahasa nyinggung ka aing mah tingalikeun rek kadek ku aing dikampak tingalikeun macam-macam aing moal ngagagu dia sapanjang dia teu ngaganggu ka aing tapi lamun dia ngaganggu ku aing dituar ku aing sok tuar ku aing nya be kadejang cicing tembongkeun si hungnya ge huntu hiji bener tembongkeun sengeh kitu tembongkeun ya kunaon angina naon korsi geus bobo bejaan atuh anjing sate nah tuh sia jeung degek we moana naon teh Pak teuing jangan beda we rasaan aing mudah-mudahan we lejang para Kurawa Citraksi Durmaraksa Parto Marma Wirupaksa Daruk Citra Daruk Bomawi kata jaya kata ulah wayana tong ngasup kabehanana ieu imah bisi rempak ieu imah panggung jeung dengdek di Aswatama dawuh batu aya mang ulah kaget Semar ulah kaget euy ayana semahaturan raos
Loh, cuma aturan rawuh lah diuk sia. Dong sok akrab teu teh. Beda reng, tenang. Untung bedog geus diasah wae. Alam. Atuh Kang, maneh apuing ayana. Hapunten we teu aya anu sae maklum di pakampungan. Teu kudu bae na oge jadi jipeun aing kudu nginum urang dieu mah. Sae. Kaget nirahan ningali hingkang samya ngalaga kaget mereka Semaha aturan rawuh nun ieu teh anak aing mah nya poho deui hayat oge 7 minggu sih pan viral hari teh kasombong pisan sakitu kumis segede tai teh kadejang ulah kaget lah sae nun aturan rawuh nun pot lu aturan rawuh Aden nuhun pot saya itu rada asing tina beungeut kaula tina pamenteuk kaula aing hareng ih gareng we teh heuh